Itrati wa bi'ali badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Puasa mah nu aing ulah nyaho siama laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzidi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah hayalnya pokona mah sia mah puasa bae mah nu aing nu bakal malesna sia mah puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem. Waduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan keneng ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees. Aduh tak iya dibandingkan jeung hudang hebatan kena hees barep bada subuh hudang zohor teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'a teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung didinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar likum brak deui hees hudang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak na ge nya mah embung gelas leutik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae. Terus datang ka zohor nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV bae teu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun mah nyekelan tas bae ai mata kasih embah blon dah. Eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu. Cilong mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa mau datang ke Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos kitu mun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon tong aki-aki tambahan bloon bin goblok tong aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teu dulu kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh blon kabeh siapkeun Quran lah cenah kieu ya geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca jadi cenah geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres ge aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh budak cekna bebeja ka babaturanana ka anak mah rame jasa kunaon mobil tibalik kabeh mana cek Incunan tibalik salah maca reganan koran anu tibalik
kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana teu nyaho atuh biasa bae malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho wow ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu jeksit doang bos bloon di mana bos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormati ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi. Jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati tama lain urusan aing teh urusan PJ tama urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing aju nyana teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nyana teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kuda nih ragang tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai atuh pan bebeja ka dieu menta jang meuli menta jang sakade ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit cek ada haji pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang di mah mantap kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelemana tah ditengetkeun dicekal ieu sia orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego beureuh lah itu nyana tilok ka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya nggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ke bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat elu sok urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen kuku mah ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicerita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae
heran tah tangkal Golkar tah goreng baik ini aduh Haji Pudoli asup Golkar deh benar beres cek Pudoli ente aing mah duitna doang hagur doan yang Haji Pendi lah teu bareres. Nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara. Nah urang mah pokona sambut Ramadan bakal dicaritakeun minggu hareup cari mah syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ieu coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja. Iya cerita bahwa urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga. Nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng ngaingnya gitu. Asana model nu kolot mending paeh. Paeh lah cak nyanda lah guys. Teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing eueuh bunga teh siapa lapar cenah nyawa sorangan pun beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapat beuteung ju batak kiceup teh di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh. Mangkali keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar da aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kudu teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat leungit kuna aing puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu alan. Tama lain puasa gering tama. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus-bagus, atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho tah mah. Ieu mah aya satu pertanyaan. Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita. Urang mun ditanya kos gitu mal bisa jawab. Nyahonya. Jadi nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia
para aulia Allah, para sholihin panjana mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan di jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak tulis tante ku malaikat tah eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naona nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajeun teuing teu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat deh. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe teh ku malaikat hate-hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih, wow hebat jasa, alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeula ku malaikat lain ngaji, golkar. Cak malaikat bau golkar. Bau PDI jerona, bau PKB jerona. Bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji, tapi bau kepentingan-kepentingan. Kaambe jitu ngajina tetap teugeunahkeun ka degeuna sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk naluturkeun deuk los pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ieu beda ieu waduh barang dibere ku bupati rada bau ya rada bau waduh pilpres gede berena bau bentak ieu bau bentak geus menang can bau ieu mah ya. Waduh bedak dilarang ari mah. Ulah main duit. Cilaka tuh main duit terus bae. Urang kuari teh nyaho kan. Kok ieu can turun-turun cenah duit. Aya teh kieu nu ngomong kitu belum teh kiai. Masyarakat bae nu ngomong kiai endahan kiai pancen biasana mah geus rada haneut ieu mah eueuh. Antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah iya borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh penting sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantak seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulia, hayang agung, hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat. Asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidato. Pidatonya ada di langit. Wahai para malaikat-malaikat. Di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru kaambeuna. Nu mana? Tuh. Oh eta oh nu sok babarengan jeung bupati iya tah oh nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek teh malaikat pidato tapi lamun nu bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran kaambe Quran sholawat kaambe sholawat zikir kaambe zikir niatan bagus kaambe ku malaikat niatan goreng kaambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha ge engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho nah ieu urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah
Gusti nunggus banget bae itulah hampura Gusti. Ih, tuh aing ngampura. Emang aing tetangga sia. Emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura. Aing mah ngahampura aing mah pangeran. Dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri yeuh deuk nyambut bulan Ramadan tah. Dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang buka ke lempeng ke